Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisunda anu satiasa tuhu manco dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng harta tinemu dosa bagian kasalapan. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Oh bi kahela bi perkara nu mentah hayam teh kadengena ku bibi sora awewe atawa sora lalaki jatni kawi harta nyalukan deui kalayan nyarita kabi uning anu harita deuk sajut-juteun turun teh ngarandeg deui kulantaran aya pananya kitu ti dununganana. Ari kakupingna ku bibi mah gan sonten pamegat mung teu patos apal lah geus wae bi. Tong loba carita naon-naon deui bisi kumaonam kulantaran di dieu mah patempatanna saranget pisan. Tuh ieu ampihan ku bibi abdi boga milik tapi omat ulah dungang dongeng nu kitu ka batur dalah ka pamajikan abdi age. Di dieu mah biasana sok aya nu kitu eta meureun jurigna emang nu sok ngaritea pan paehna teh dipacok oray di Lebak deket Sumur Siuk. Pangna manehna mentah hayam kitu teh kulantaran pisamingun deui deuk paeh kungsi ngeukehan ngaririhan hayam nu abdi. Oh panginten atuh ari kitu mah ngartos ayeuna mah gan ceuk bi uning nyaritana kitu teh dibarengan ku pinuh kapercayaan kanu jadi dununganana. Nu mata kula geruh pun wae lamun engke deui ngadenge sora nu kitu teh ulah gujrud. Top ampihan tah bi keur meuli samping 200 perak jeung ka ditu buru-buru ka Pak RT teh bisi kaburu indit 3 we ari barudak 2 deui kamarana nuju beberes dipengker gan permios wae atuh gan bibi teh bade ka Pak RT teh. Buru-buru bi ceuk jatni kawi harta bari asup ka imah kitu ge ari kana papiliun mah teu daek asup kulantaran aya mayit bujangna teh keur ngajolopong dirimbunhan ku samping kebat nu bi uning. Geus kitu mah leos wae bi uning indit anu dimaksud deuk ngangkir Bapak RT nu imahna teh sabaraha jauh ti imahna nu jadi dununganana sakadar kahalangan ku jalan. Kira-kira wanci haneut moyan bi uning jeung Bapak RT geus peting puceng his daratang anu harita keneh ge sanggeus arunggah mah teu kungsi ngayakeun obrolan naon-naon sakadar nyokot perluna wungkul anu satuluyna jatni kawi harta nyerenkeun ka Bapak RT supaya bisa ngeprak rakyatna kalawan panguruskeun soal kapapatenan. Atuh sajabana ti kitu teh pikeun jatni kawi harta make nyerenkeun duit sagala ka Bapak RT pikeun waragat bujangna anu maot. Dasar geus jadi hiji paribasa uang punya kuasa ceuk basa Indonesia nama kalawan bekas alahbatan ti naon kecap kitu di jatni kawi harta ka Bapak RT teh teu kungsi memenitan pok sok leos teh sanyana. Bapak RT cakah cikih ka ditu ka dieu kalawan nguprak rakyatna anu teu kungsi satengah jam. Rakyat-rakyatna daratang ka imah jatni kawi harta ngadon barang gawe sakumaha carana di patempatan nu kapapatenan. Komo ieu sasat dinu aya sigana teh karokoh naker kana barang gawe mani cingceung dumeh barang gawe di jalma nu beunghar. Atuh ku ayana jalma-jalma pada suhud kana barang gawe katambah-tambah Bapak RT na kesit teu kungsi nepi ka bedug lohor mayit teh geus beres dipulasara kalawan geus dikurebkeun di hiji artaka nu jauhna ti imah jatni kawi harta aya kana sakilometerna. Sanggeus beres mulasara mayit kalawan di imahna jatni kawi harta geus teu aya sasaha samalah harita ge jatni kawi harta keur diuk di patengahan bari siga nu rada ngalamun make nanggeui gado sagala. Waktu jatni ka keur diuk setengah ngalamun ujug-ujug bray wae panto hareup muka anu teu kanyahoan ngadenge sora nu punten barang breh teh jatni ka ngareret kanu mukakeun panto bari nyebutkeun punten sing horeng adi beteungna anu katelah nyiru kami datang deui. Jatni kawi harta sanggeus ngareret ka nyiru kami teu kaburu barang tanya naon-naon kulantaran kapegat ku ayana nyiru kami ujug-ujug ngagauk ceurik tayohna mah ku geus teu kuat nahan pi ceurikeun.
Tapi sanggeus nyiru kami diuk mah Jatnika kakara cumarita nanyakeun aya naon kanu jadi adi beteungna anu harita keur nginghak ceurik. Nu mawi Kang, segruk nyiru kami ceurik deui nyaritana teh teu kebat. Geus kitu pok nyarita deui kieu, Kang, perkawis Abah teh tadi wanci bedug subuh parantos teras ngantunkeun. Kalaresan geuning emak teh teu aya wae mulih-mulih. Aduh Gusti, ceuk nyiru kami nyaritakeun yen bapana maot dina wanci bedug subuh kalawan nerangkeun yen indungna eueuh wae balik geus aya kana 3 peutingna. Ngadenge beja yen nu jadi metohana maot teh pikeun Jatnika teu lemek teu nyarek anggur ngabetem sakadar panon rutret kaluhur ka handap ningali kana awakna nyiru kami anu harita keur ngaguk-guk ceurik. Ari geus kitu kumaha atuh Nyi? Ceuk Jatnika rajeun nyarita anggur nyaritakeun deui. Teu kumaha Kang, ayeuna mah wayahna wae akang kedah angkat ka ditu. Kumargi bade saha deui anu ngalereskeun. Sedengkeun emak teu aya wae atuh cece di rumah sakit. Mung abi wae duaan sareng eyang istri. Eta ge ari anu ngalereskeun ka ditu ka dieu mah aya jalmi 5an tatangga anu caraket. Mugi wae akang kersa ka ditu. Da atos ka saha deui atuh nyamuntang tulung ari sanes ka akang mah anu kengeng disebatkeun akang teh gegentos bapa abdi. Nyiru kami nyaritana ngageuri matak pikarunyaeun lamun seug ninggangkeun di jalma nu boga rasa di kamanusaan mah. Tapi dasar ninggangkeun di jiwana Jatnika matak piijideun batur sigana lamun kongang mah najan ku pangarang ge geus hayang kumaha meureun terhadap manehna teh kulantaran carita anana teh meuni matak pikasebeleun anu ngadenge anapok teh kalah ka kieu. Nyeruk ulah bendo wae ka akang. Akang teh lain teu karunya nyaeta ku ayana akang balik deui ka imah teh sakadar deuk nyokot salin wungkul kulantaran akang ayeuna kudu indit ka Bogor nyaeta deuk nyusul hiji jalma nu mawa duit ti perusahaan akang. Lamun teu kapanggih dina waktu saminggu kana taang tuh akang baris ngalaman hiji karugian nya material nya moral wayahna wae akang teh lain teh hayang nguruskeun kanu jadi kolot. Jeung deui akang teh keur meujeuhna aya kasusahan mana eceuna di rumah sakit tebuseun acan mikirkeun resiko sabab wae katambah-tambah kudu neangan jelema anu mawa duit kabur. Tah ayeuna mah jung wae gara balik tah akang boga duit 50 perak pe ka ditu bawa keur tambah-tambahon meuli enteh. Wayahna wae da akang teh ayeuna deuk indit pisan kulantaran bisi buriteun di jalan. Nyaritana kitu teh bari ngagolerkeun duit salambar anu 50 perak hareupeun adi beteungna kalawan harita keneh ge kuat tega ninggalkeun samalah kanu jadi bujangna ge teu bebeja acan. Nyiru kami geus teu kaampeh ku piceurikeun sanggeus Jatnika ngaleos indi teh segruk wae ceurik tarang nyuuh kana tangan-tangan korsi. Tapi pikeun nyiru kami kituna teh teu lila maksakeun maneh balik teu kungsi permisi heula ka bujangna anu harita keur ngaluprek barang gawe di tukang. Estu ngusap birit bari indi teh lain heuheureyan awahing ku nyeri-nyerina kudu jadi salaki lanceuk nepi katega kitu carana terhadap ka adi beteung anu harita keur manggih penderitaan kapapatenan nu jadi bapana maot. Sanggeus nyiru kami jauh ti imah Jatnika teu kungsi saparapat jam Jatnika geus balik deui ka imah anu tadina nyebutkeun deuk ka Bogor teh sakadar alasan wungkul. Nu puguh mah manehna ngadon nyalingkar cicing di tukangan imahna kulantaran ku sangeuk teh nyumponan kana pamenta tinu jadi adi beteungna. Bebe ceuk Jatnika nyalukan bi uning anu harita keur nguprek barang gawe di dapur. Bade naon kan? Bi uning kasit nyamperkeun bari nanya. Perkara ka rumah sakit teh jung wae ayeuna tuh mumpung barang keneh bejakeun wae abdi mah keur aya keperluan dinas. Lamun geus salamet mah sina balik wae ayeuna. Soal biayana mah ieu wae ieu surat bawa tuluy engke di ditu sina dibikeun ka bidan.
Cek Jatnika nitah ka bujangna kudu indit ayeuna ngalongok anu di rumah sakit nyaeta Nyi Supiah teh. Nyarita kitu teh bari song mikeun surat di amplopan ka Bi Uning. Anu harita keneh ge eta surat di Jatnika teh dirawatan kalawan Bi Uning teu kungsi loba catur deui. Gentak wae disalin ku pakaian anu bersih. Geus kitu sasahat ka barudak anu dua nyarek ulah indit-inditan. Geus kitu mah gejelig Bi Uning turun ti imah lempang maning ngeciprit bangun rusuh kulantaran ningali kaayaan langit geus mendung poek ku pihujaneun siga anu sabreg-bregeun hujan deuk turun. Jatnika gawena hareupeun imahna teh luntang lantung kaditu ka dieu bari leungeun duanana digandongkeun sirah tungkul siga dibarengan ku pikiran pinuh ku persoalan anu baris dipilampah ku manehna. Malah teu kitu ge tiap-tiap aya di imah teh teu sirikna unggal beak bulan sok ngareretan wae kana almenak. Duka ningalian tanggal, duka ningalian naonna da puguh. Saurang ge taya nu nyahoeun. Tong boroning diri bujangna adalah dari pamajikanana ge sama sakali teu nyaho kana tujuan jeung naon anu baris dilakukeun engke dihareup. Ari lain jenisna sorangan mah anu baris ngarandapan. Dina waktu Jatnika keur kuluntang kulinting hareupeun imahna ti kajauhan katingali rentang-rentang pamajikanana datang diiringkeun ku Bi Uning bari ngais orok tayalian anakna anu kakara dilahirkeun di rumah sakit. Atuh ku ayana ningali pamajikanana datang teh pikeun Jatnika mah ngarasa bunga kulantaran kakara ngalaman boga anak. Kumaha salamet euy? Cek Jatnika bari ngilikan banget budak anu keur diais ku Bi Uning. Alhamdulillah Kang, weler Nyi Piah bari ngalingkupkeun payung geus kitu bus asup ka imah dituturkeun ku Jatnika jeung Bi Uning. Anu harita keneh eta orok teh digolerkeun dina kasur di kamar. Wartosna si Uju maot cenah Kang. Nyi Piah nanyakeun perkara bujangna anu maot teh. Nya, untung we Akang teu tulus deuk nyaba jauhna teh. Eta mah geus kitu wae patokanana si Uju. Ari nu jadi lantaran mah utah miceun weler Jatnika we harta bari ngabalieur. Dupi juragan parantos tuang. Bi Uning norojol ti kamar nanyakeun ka Jatnika. Geus dahar di mana ari si Bibi? Kawas nu lieur wae. Sidik jelema ti isuk can manggih naon-naon. Atuh geus kitu mah Bi Uning gesat gesut nyadiakeun dahareun anu geus sadia dina lomari makan teh diangkutan disimpenan dina meja. Sanggeus beres dahareun ngabarak dina luhur meja makan teleleda Jatnika dahar samalah dibarengan kuno jadi pamajikanana anu anyar ngajuru. Katingali Nyi Piah daharna mani ponyona kareda puguh geus kitu biasana tiap-tiap awewe anyar ngajuru mah sok segut kana dahar sigana aya sangun sababoko ge moal teu beak. Abongkena aya hiji basa hirup di dunya ieu teh mungguh ku jalma anu hirupna taya kakurang mah anu beunang disebutkeun sagala loba sagala nyampak. Ceuk paribasana buncir leuit loba duit pakaya upluk aplak imah mentereng teu beda ti karaton raja. Asana teh manitu maninah betah naker hirup di dunya anggang tina kasusah teu ngimpi-ngimpi acan prihatin hayang itu kasorang hayang ieu laksana kari diuk sila ipis teh lain heuheureyan nyata rejeung buktina. Contona hirup cara kitu teh samodel Jatnika sagala aya sagala loba ceuk cohagna mah geus teu haringhang hariwang ku melendang di alam dunya anu geus boga angkehan keur hirup manehna mah. Ceuk rasana geus moal aya nu mapakan deui tina soal haliah dunya. Lamun seug hade dicaritakeun ku Ki Pangarang mah sigana moal parat ku sapoe sapeuting samalah matak meakeun waktu kana kawajiban ngagambarkeun kaayaanana nu keur disanghareupan. Tapi memang bener pisan lamun seug ningali kana sareatna Jatnika wiharta teh anu geus pada nganyahoankeun ku tatangga-tatanggana. Hiji jalma anu teu aya kasusah dumeh katingalina anu sakitu sagala aya sawangsulna. Lamun seug urang wasa ngilikan kana jero-jeroan batinna mah sigana geus moal henteu leuwih tinu teu boga awut-awutanana jeung loba karisina teh.
Kadangkala sanajan bari waktuna keur sarege batina mah teu weleh lumenyap, teu weleh gegebagan. Ngan lumenyap jeung gegebagan eta teh duka sieun kumaha can bisa nerangkeun kana eusi batina. Bongan aya basa kecap waktu teh nyerelek kalawan anu teu karasa ku urang kaayaan kabeungharan Jatnika. Ganti bulan tutup tahun teh asa beuki ngunung-ngunung jabaning ti kitu. Pikeun kakoretan jeung kekejemanana ge ngabanding teu nilai ka jalma leutik, teu ngarasakeun ka jalma nu teu boga, teu dulur, teu pamajikan cohagna mah geus teu pilih bulu. Kabeh kaparas tanagana kaseuseup cikaringetna, jalan renten teu eureun-eureun, malah asa beuki nambahan ngagencet. Samalah nurutkeun ceuk beja mah basa ti heula aya nu nginjem duit ka manehna kalawan make tandon surat segala sawah ge nepi ka dibeslahna kulantaran ku telat tea mayar. Geus puguheun anu ngagadekeun barang leutik mah kayaning bangsa perhiasan pakaian mah sigana teh geus teu ngingetkeun yen eta jalma bogaon deui henteuna bret wae dilelang harita keneh. Urang gulung wae ieu catur sangkan teu nambahan pusing atawa sangkan ulah nyuat-nyuat ka jalma anu diseuseup cikaringetna ku ngaran Jatnika Wiharta. Terpaksa mukakeun laku lampahna ieu jelema, bongan ganti poe lain, ganti bulan eueuh kanyaah kasasama nincak taun nya kitu keneh. Samalah tadi geus dicaritakeun batan ngorotan ka kejemaan mah anggur tambah. Beak minggu ganti bulan nincak tahun mukakeun kaayaan nu anyar anu dipilampah ku Jatnika Wiharta anu ceuk rasana waktu ieu teh teu karasa boh keur dirina teu karasa ngolotan sumawana keur nu sejen atawa nu jadi anakna ge nya kitu teu kanyahoan. Geus gedena anu tayalian eta anakna Jatnika Wiharta teh awewe tur ngaranna Rosita. Eta budak dina waktu ayeuna bongan ku teu karasa tea jeung teu kanyahoan gedena geus nincak kana umur kana kurang leuwih 3 taun keur meujeuhna sengserang panon. Dina hiji mangsa kirawan ciasa Rosita keur titilik-tikan di buruan bari ditutur-tutur ku nu ngasuhna nyaeta ku hiji budak awewe anu katelah titi bujangna Jatnika Wiharta. Atuh kabeneran waktu anakna keur diasuh pikeun Jatnika kakara balik duka tas ti mana teu bisa nerangkeun. Tong boroning nu sajen dalah pamajikanana oge teu nyahon kulantaran kaayaan Jatnika dina waktu kaayenakeun di mana deuk indit-inditan teh tara bebeja heula. Samalah keur nyipiah mah geus teu birek deui sigana teh deuk indit jig datang jol teh sanyana tara daek barang tanya atawa sumawona barang geureuh sipatna teh geus mangsa bodoh. Piah ceuk Jatnika Wiharta anu harita kakara unggah ka imah ngagegero pamajikanana. Kah waler nyipiah bari norojol ti kamar. Oh eta perkara duit anu kamari teh jeung eta kongkorong maneh anu 20 gram teh cing gadiekeun heula hinjem heula ku urang ke abis bulan ku urang dibikeun deui. Da lain dek dipake ngadu, dek dipake neundeun kepercayaan ka babah liang jin. Urang dek minjem duit ka manehna 100.000 pikeun nambahan meuli barang. Har kumaha ari akang ongkoh artos teh kanggo ngagaleuh mobil sareng piraku kongkorong nembe kengeng meser mangkukna kedah dilaan deui mah kitu so teh piah lain deuk dijual deuk dipake borah nginjem duit ka si babah na kasihanan teuing hirup teh komo mun barang menang meuli sorangannya cacakan barang ti salaki ge manihara rese nakar ceuk Jatnika Wiharta nyaritana mani muncereng. Atuh ku ayana kitu teh pikeun nyipiah geus teu ngengkekeun deui kulantaran sieun kaburu salakina nafsu. Atuh porosot wae kongkorong keur dipake teh dilaan geus kitu golosor dibikeun ka salakina anu harita keneh. Eta barang teh dirawatan ku Jatnika diasupkeun kana peti paragi nyimpen duit. Ti geura bawa balik budak teh geus burit ceuk nyipiah anu satuluyna ngagegero bujangna nu keur ngasuh budak di buruan.
ngadenge caritaan kitu tinu jadi dunungan gancang budak keur lelempangan teh di pangku dibawa ka imah kulantaran kaayaan waktu geus burit samalah geus kadenge bedug magrib. Ya cek Jati Kawiharta bari nutupan hordeng kamar. Kade bisi urang kaberangan kira wance bedug subuh geingkeun lantaran deka Bogor. Mangga cek Nyi Piah bari ngadengkeun budak dina bok paranti sare Rosita. Geus kitu mah kulantaran kaayaan geus peuting keur Nyi Piah ge goledag wae ngedeng. Anu teu kanyahoan deui geus reup sare samalah keur salakina mah mani geus nyegrek kerek sumawana keur bujang mah magrib keneh ge geus ngarengkol da puguh tas barang gawe. Kira wanci subuh Jatni Kawiharta ngorejat hudang anu teu kungsi digeingkeun deui kuno jadi pamajikanana. Samalah mah Jatni Kawiharta anu ngageingkeun ka Nyi Piah bebeja deuk nyaba tea. Nyi Piah ngulisik lilir tapi kitu ge teu kungsi hudang kulantaran dicare kuno jadi salakina ulah hudang. Geus kitu Jatni Kawiharta kacai ngadon si beungeut wungkul ceuk rasana deuk mandi teh hoream ku tiris katambah-tambah sieun kaburu beurang manten. Sanggeus tarapti disalin kojengkang ka kamar bujangna ngagegeing biuning nitah nulakan deui panto. Anu teu lila biuning ngorejat hudang bari lulungu panon digigisik bari karacam keureeceum teu puguh titingalian. Bade angkat teh gan cek biuning bari ngorejat nangtung. Nya Bibi kade panto tulakan deui sing bener. Jatni ka nyarita kituna teh bari mukakeun panto teu lila sanggeus kaluar panto dikuncikeun deui ku biuning. Anu harita keneh sanggeus nguncikeun panto mah goledag ngedeng deui da puguh kaayaan masih peuting keneh. Waktosna kabujeng see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.